Ya Rasulullah salamun alik ya rafi'asa niwada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Majak lamun jelema dibere daek ngadoa Allahumma tawil umri sohih jasadi wa akfir rizki eta teh dibere daek takos kitu tah engke bakalna panjang umur sebabnya anda dicoba doa eta teh kajahoan mustajabna atuh ku panjang umur bapak kolot teh teu daek payah-payah kunaon cak injuna nanya bakolot, kuda aja bakolot teh buriang saya ti kecageri, kecageri usahajan macam parare. Abang mah ngadoa ieu ngalanggeng Allahumma tawil umurona, wasohi jasadana, wa aktir amwalana. Ta eta tah ngadoa eta meureun ku Allah dibuktikeun doa eta teh lantaran menta panjang umur atuh daek ngadoa eta. Okos jelema dek dibere sugih, daek tah maca ya ghaniyu ya ghaniyu ya ghaninu. Ya goni ini dibuktikan ku Gusti Allah sugih berat tuh ya Allah ya Rabbul alamin jelema asok ngadoa ayat teh Allahumma inni as'aluka Allahumma gitu naon gara eta Allahumma gitu anu sulamun bakbiti ilaika ghairu maftunin fitnatan idza aradta fitnatan fakbidni ilaika ghairu maftunin tata. Nah, lamun osok sering ngadoa eta, nah lamun kira-kira loba fitnah dibaotan ku Gusti Allah. Sebabna mentana ge kos kitu ieu. Ya Allah, ya urang mentak jelema anu sok ngawiridkeun doa eta teh. Ya qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba eta mah kadeuleuna kasep teh. Sebab eta mah doa pelet atuh kawin deui. Bogannya ngadoana eta bae. Ya Allah ya Rabbi sadoa-sadoana naon anu loyog ka diri sorangan eta anu bakal dibuktikeun ku Gusti Allah. Ye, mantap ge urang. Ngadoa teh sing hade. Ulah sok sambarangan ngadoa dibuktikeun ka jeung kuku. Tuh, ieu Sidina Ali ngadoa eta diulah. Sida Abu Bakar ngadoa eta diulah. Sebab naon? Urang hirup moal bisa teu babarengan. Ja anu teu babarengan mah hate jasad babarengan bae ka jeung kumaha jeung dititah ini ja'ilun fil ardi khalifah keur ngeunah Imam Ghazali sorangan ibadah ka Gusti Allah ditegor ku Gusti Allah Ghazali aing menyencap nyiptakeun manusia teh kan geus aya dina Al-Qur'an ini ja'ilun fil ardi khalifah ai sia muncak ngomong urang mah tapi ilham kawali ai nyiptakeun sia jusiana sesoranganan bae mah tu babari teh mah kos kitu mah hirup ngeunaheun sia ibadah sorangan bae mah pikiran tuh urang lembur sia anu can bisaeun rukun wudu can bisaeun rukun salat can bisaeun muamalah turun maneh urukan jelema tanpa ngarobah diri maneh ka aing mantak di mana geus usul ilallah karak nyana nyebarkeun agama geus di mana nyebarkeun agamana nyana teu hayang dipuji henteu sieun dicarekan dicawad kemudian teh hayang dibere kan ngeunaheun geus jadi wali mah Imam Syafi'i ge cek Imam Syafi'i ku ngeunaheun ibadah sorangan bae kan ditegor ku Gusti Allah
ai ilmu teh dititipkeun ka maneh Syafi'i lain jang sakadar maneh sorangan sekeliling maneh anu perlu kana ilmu atuh engke agama bakal kumaha cek Gusti Allah pan maneh teh penerus Rasulullah Kangjeng Rasul di zaman Kangjeng Rasul tabligh ditaluturkeunlah ku sahabat Kangjeng Rasul teh aya sahabat anu tabligh diteruskeunlah ku tabiin sahabat maut zaman tabiin teu aya zaman atba tabiin terus silsilahna anu datang ka Malaysia anu datang ka Thailand anu datang ka Indonesia ieu teh aya sejarahna mun kukula dibacakeun sejarah Islam datang ka Indonesia selain anu kurang dibaca di sejarah Wali Songo oge aya sejarah-sejarah anu lain aya dina thariqah mah pembawa Islam pertama ka Indonesia dijaritakeun di zaman Kangjeng Nabina di zaman sahabatna di zaman tabiinna anu melejit datang ka Indonesia ka mana heula mawa agama iyalah thariqah aya datang di pemerintahan saha di keturunan mana lengkap di thariqah anu mantak teu bisa diabaikeun agama di Indonesia lantaran pada ngabogaan sejarah jelema anu berthariqah Habib Lutfi jelema anu berthariqah kitu Gus Dur jelema anu berthariqah nu asli dibere sejarah-sejarahna asal usul datang ke Indonesia pembawana saha nu pertama ka mana lari ka mana kumaha mantap geus teu bisa diabaikeun di Indonesia sebab aya sejarahna ketika berjuang datang ka kuari mun kula dibacakeun awal-awalna tahun-tahun abi aya tahun-tahun atuh teu kumaha atuh tahun pertama mawana ka dieu ka Indonesia saha ka mana heula terus ngamuridkeun ka saha terus tahun berikutnya berikut jeung tahun-tahunan geus aya nu mantak anu teu boga silsilah moal kuat nyebarkeun agama sebabnya anak kebelegiteun obor mantak loba tah di pasar kemis mah haju nyarieun obor cenah teh cek kiai ge ulah leugiteun obor cek cenah teh ieu bae aya obor makan ngeunaheun urang cararaang blon teh mah di jelema tah eta mah obor eta gak tuh masalah tah aya sejarah-sejarahna ngan geus teu kudu dibacakeun dilanjut-lanjutkeun bae geus di Jawa Timur ke saha Jawa Tengah ke saha di Banten ke saha aya sebab titipan-titipan nu kitu mah teu sambarangan dititipkeun engke ketika darurat pengembangan anak arak dibukakeun ka jelema anu bisa mawaan sebab baheula lagi kan urang lamun ngadongengkeun tentang wasiat nagara sing hadeuh dititipkeun kapan ka sapi teu kuat dititipkeun kapan ka kebo ge teu kuat dititipkeun kapan ka anjing teu kuat dititipkeun ka embe ge teu kuat dititipkeun ka ucing teu kuat dititipkeun ka beurit tenang cak beurit teh disimpen di luhur tek bae asal ditanya aya aya beurit kumaha surat wasiat teh aya tenang begitu perekonomian tah nyaritakeun perekonomian macet eueuh dahareun beurit nah orang aya surat wasiat iya tah surat wasiat teh di dahar ku beurit begitu ditanyakeun ku mau coba surat wasiat teh ka mana sami engke ka kebo nanyakeun deui ka gitu naon ngaranna ka anjing nanyakeun ka embe nanyakeun bacakeun ka beurit cak beurit teh ludes ka mana lah hampura aja perekonomian macet cek cenah teh atuh surat wasiat di dahar goblok teu geus sia mah nah atuh beurit diudag ku itu ku ucing diudag ku anjing diudag terus bae udag tadi datang ka kuari tah lamun aya ucing beurit ucing neuleuh beurit diudag eta teh lain udag danaon nanyakeun surat wasiat goblok cek ucing teh sia nah nanyakeun surat di dahar geus tah ulah sampikeun ka kitu surat wasiat teh ulah sampikeun ka cara dibikeun ka beurit be aku beurit mah ieu surat wasiat nagara teh ieu super semar nagara dan lain-lain sebagainya ulah dititipkeun ka model tipe beurit lantaran bakal acak-acakan
kudu anu rapi cara kuari kan rapi tentrem ngenaheun urang turun temurun ti Pak Harto kemudian Pak Bung Karno ka Pak Harto kemudian terus teureun ka Habibie ge sakitu ge teu ngadahar surat wasiat alhamdulillah ngan haju ngajengkang ka ditu nya terus bikin kagus surat wasiat negara nya anu make Bhinneka Tunggal Ika eta surat wasiat negara Pancasila satu ketuhanan yang maha esa dua kemanusiaan yang adil dan beradil geus satungtung di negara urang beragama asup ke surat wasiat eta ketika komunis eueuh undang-undangna di Pancasila nah berarti ieu sih hade ketika Lenin eueuh undang-undangna dirinya ketika Marxis eueuh dirinya ketika naon deui tuh siapa macet kan geus meta dan lain-lain sebagai dan teu beragama eueuh undang-undang surat wasiat teh cekelan beusi engke hanas cekelan surat wasiat tetapi di luar kewasiatan asup ieu kan bahaya ditanyakeun surat wasiat ke mana udah dicaplok kan bahaya nah ieu kuari kan beurit teh kuari mah asup ka imah baheula mah beurit teh sandeuleu urang lumpat kuari mah ngarendeng jeung urang beurit nyagol teh eta beurit tanya hei berit kunaon sih wani amat dia sia ge beurit ari mantak wani ge atuh sia ge beurit ieu henteu aing mah nu beurit mah tuh di kampung pondok eta mah rajana cenah raja beurit engge nyaho tah mah geus musyawarah kabeh ge geus ditetepkeun di MPR kami bahwa eta raja beurit tah ieu jadi urang geus bareng kuari mah jeung beurit teh ya Allah ya Rabb gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.